Yang punten pang iya mawartosankeun Mang Ogel. Oh, mohon Gus. Ya teu kamari bade ka bumi teh can aya wae. Oh. Nya di yang enak tuh nya. Mun mangga, mangga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha rehat? Alhamdulillah Gus. Tadi teh piwarang barangkali kita orang iya gitu bilang ka dieu. Oh, tadi nggak ketemu ya di jalan. Gus, ini saya mau lapor. Kemarin saya tuh habis tarung sama dukun dari Gunung Batok, kayak orang pesugihan gitu. Oh iya iya. Terus kumaha atuh ayeuna? Bahasana Sunda we lah gitu rada tepati lancar di kampung ya, gitu. Ya mangga. Nya ada kumaha atuh itu lancar mah. Iya Gus, abdi teh kan kamari teh jeung ieu teh ka Cibeet. Kawalungan hayang ngisi. Tiba-tiba ketemu jeung dukun. Tapi katarung. Itu jeung dukun eta teh. Sabab eta dukun ngayakeun ritual menyesatkan. Dicaram kurang duaan teh. Nepi ka ngamuk, nyari tarung dilawan. Abdi duaan ele. Terus kumaha ayeuna tah model sarira gitu karasana. Iya, sarada areungap keneh itu. Dada sesep nyeri. Sabi urang tinggal laku ieu ye. Paling dia coba bisi aya ieu gitu lah. Panyakitin sejen nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah enakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dhulim wa kana samian alim. Allahu Akbar. Kumaha enak karosna? Alhamdulillah. Enakannya aduh Gus. Syukur atuh ari tos ieu mah gitu. Mudah-mudahan sing sare hatinya. Amin Gus. Satur nuhun. Terus atuh enak kumaha ayeuna? Tah ayeuna mah hoyong dibantos ku Gus ka ditu. Intina mah hoyong dibereskeun lah gitu. Insyaallah. Sabab eta ritual nyesatkeun, misi nyamarkeun ieu kampung. Kan ku Gus mah bisa dibereskeun gitu. Ya insyaallah lah urang beresannya. Mohon Gus. Tah meureunan ayeuna da teu terang abdi mah jalan ka mana gitu. Ya meureunan urang sasarengan we. Nya mangga. Mun mangga sareng abdi Gus. Urang lawan ku tiluan pokona mah lah. Gitu. Ya kudu hati-hati we lah komo aya secara kos kitu mah gitu pan malum ari ilmu hitam gitu teh. Ilmu hideung juga hidungnya power gitu dengan mudah-mudahan da ari ilmu mau ilmu panutupnya urang ieu atuh urang salampeurkeun ayeuna mah. Ayo Gus urang berangkat ayeuna Gus. Mun mangga sok. Mangga atuh ti payun. Sok teh pan adi ta candrang jalanna. Oh mun mangga. Ya biman ya we ti pangkerab binanya. Sok lah. Kudu sing eling we nya. Mohon Gus. Duh eta ge untung eling. Malalaweung gitu pan palaur lah zaman ayeuna gitu. Kumaha ieu teh tebih keneh teh jalan teh. Sakedap deui Gus. Oh mohon. Kedap deui nyampe. Gus, dipayun lah Gus ah. Kuna aya naon atuh ya naon itu ya? Tuh. Siapanya hati-hati Bismillahirrahmanirrahim. Sing areling. Oh, berarti itunya ketinggal itu nih cahayana. Mohon Gus. Hati-hati. Yuk lain anu kamari teh. Bener Gus, bener kamari Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Astagfirullahaladzim. bener cek gurunya datang di wae teu kapok we siga nama mawa guru guru Jika anak gitu anu iya mah perlu macam turunkan ya mah guru. Mas hati-hati ya ilmu rada ngerasa ya Mohon Gus. Dukun Gunung Batok. oh gitu ya kamari teh iya berarti aya naon ieu teh daratang deui ka dieu panasaran kamari iya teh budak daratang bare beja bahwa di dia aya ritual seperti kieu ieu mah tak nyesakeun ieu oh itu menagak itu geuninganan sing areling Burek siap burek. Ulah baca bismillah baca bismillah Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma guru ya. Enak. didinya maksudna datang ka dieu arek naon di dieu teh datang ka dieu ngahaja ti pakampungan geus loba kejadian bahwa ritual di dieu seperti ieu teh geuning bukti aya anu datang ka imah kuring naon tujuan anak ieu ya hirup mah masing-masing oh tong ngaganggu acara kuring gitu kuring ge ente ngaganggu subhanallah tapi da ieu mesin di elingan oge moal daekeun eling Babat guru. tuh geus siap Dua bagian pula guru. ya pada ngadu ilmu ieu mah ieu Guru. Bagian pula gurunya. keun urang jagaan lah insyaallah subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Ih, guru. Ih, ini apa nih? Ih, ilmu apa nih, guru? Ih, ilmu naon nih? Ih, guru. Ilmu naon nih, guru? Ih, guru. Guru. Ih, geli. Guru. Alhamdulillah. Aduh. Kali itu dukun anu saktina. Aduh, guru. Insyaallah. Aduh. Itu saha itu aya nu leutikan tuh. burik eta teh Gus kamari burik aja lawan burik Iya, orang sih naon Gus. Si burik mah dagean Gus kamari ge ele. Kitu nya budak mah Gabah aing setengah daya anu mah. emangnya listrik sama daya. Tapi rak geuning tambah daya teh. Nah, ieu kari guruna hiji deui ieu. Eleh ayeuna mah. Lawan Mbah Jamrongna. Aduh. Kari hiji deui ngebasmi teh nya ieu. Kumaha tuh kira-kirana ieu bereskeun wae? Bereskeun we Gus.
Astagfirullahaladzim. Sakit. Aduh. Oh, kan. Eta anu anak buahna, paehan anak buahna nya. Oh. Awas. Mesti ngabongohan, awas mesti ngabongohan. Sing areling. Tuh itu gening Gus tuh, nalur batu tuh. Yang samperkeun ayeuna. Aya tukang masih kene can kapok anak buah siang geus matar. Geus hiji acan itu tuh sing jaloprak. Sakti oge ya jelema ye. Aduh, awas hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lawan Gus. Raku eleh kudus. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Awas hati-hati. Bisa ngalengit di cara tadi. Kalau mulai sakit. Subhanallah. Eling. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bisa main. Awas api-api bisi api-api. Sing areling. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wah. Oh. Ieu anu sakti teh geuningan seperti kieu. Anjeun guru geura tobat. Ieu ilmu anjeun sesat pisan. Anjeun di mana asal? Kula di Gunung Batok. Di Gunung Batok. Belah mana Gunung Batok teh? Di ujung kulon. Geus sabaraha hiji jelema anu disanet ku anjeun? Kuring teu nyantet togel nganter si Bejo loba hutangna. Aduh, nyangan togel nyaok kitu mah aing ngiluan aturan. Eta teh kitunya. Nyaok kitu mah Sing atuh di togel teh naon kan can penting ngarti. biasa nomor. Oh. Geus Gus, anu sadarkeun Gus. Kira-kirana anjeun urang sadarkeun wae nya karunya. Nyata ada. Oh. Coba maca 2 kalimat syahadat. Bisa tuh? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali macana. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dibantuan gua abdi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anjeun ayeuna geus bersih. Tuh, kudang enak mah geus. Si horeng geuning ieu teh minta nomernya. Namun apa di kamari mah tuh bah urang teh menta nomor teh ka abah teh. Coba lamun jelas mah gitu. Panteunara nya kuring keur naon. Urang neneangan gitu teh. Da ari abdi mah teh pati apal nya nu kalaritu teh. Aduh. Sok atuh rek kumaha tah eta mah mangasok lah.
Hampura we nya anu mah bah da abdi teu terang tadina gitu. Sugan teh arek ritual penyesatan tuh da di lemur dieu aduh. Tapi kade sanajan bari tina masalah togel oge kudu dieureunnan sabab ieu masalah permainan teh nyata dirarangeun teh ku hukum agama gitu. Nah, Seperti kadang itu. itu Kuring teh larang, boga anak buah gede hutangna eta tulung ka kula teh hayang kabayar hutang kan Oh, gitu. cek kuring hayu atuh dianter tapi jang mayar hutang hungkul ulah dileuwihan ulah dikurangan masangna cek kula teh kitu Eta teh. Tapi pernah mere nomor can pernah karek mulai can menang nomor kaburu digerebek dia menurutnya. kaburu digerebeg ku anak buah ustad kamari diganggu Matak yakin hirup mah ulah sangkaan ka batur teh tingker kumaha nya meureunnan abdi oge sami eta masalahnya sugan teh ritual naon gitu matak itu ngadadak ka bumi teh gitu hayang dibantos cenah gitu. sugan teh arek ritual penyesatan teh ya. sanes Ya, Tapi tetep tuh gak ada haramnya Gusnya. haram. Haram. kula ge apal haram ngan keur nulungan jelema loba hutang nama itu asa yang mayar hutang mah itu karunya kuring teh ka anak buah gitu yang mayar hutang cenah si bejo teh loba hutang Subhanallah. Tabah dan nama kusalam geus jelas permasalahan anak. Ini orang mulang we nama orang beralik. heula tad bantuan heula anak buah urang itu sadarkeun Astagfirullahaladzim. Oh nya nu tadi singgung anak buah urang sadarkeun tuh teu saladar anak buah urang Kurang sadarkeun lah insyaallah. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi nika bangsa kieu ieu teh. Coba ieu urang sadarkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Sadar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ieu budak tipilueun di subhanallah. Meureun ieu teh bapana jeung induna mah teu nyahun ieu nya ieu teh. Si burik. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang sadar. Di ujang kikieuan dulu kikieuan kumaha itu urusan anak. Oh iya. Oh. Mas Ayo kita pulang. Ayo orang marulang nama Gus ayo burik balik burik ayo bro pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Togog TV, subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.